Surat apa? Surat apa sih, Pak? Surat lo apa? Lu Parajang tapi lu Parajang. Ayat 2 anu apa? Panjang ya, Pak. Tahun Atori. Anu panjang beda surat kawin, anu panjang surat talak. Bagong. Ari eta bodasna bodas alami atau nama bodas dipikok? Dipikok. Oh, pantesan dong. Ai sairama anom keneh pangintennya. Ah, baru. Arek kodin mah dia mau UR, benar. Mau UR mah anu katorojong dalam. Pandekam. Ini masih UR. Mana nama Ustad Didin Wahyudin DKM. Astagfirullahaladzim. Baik deui, lamun keur hayang kumaha? Nyata udah cibitan. Terus lempes ya? Lewe biji. Da geus cibitan usapan aja. Usapan. Itu dah sintreknya lain-lain itu kakak lewe biji. Ngomong-ngomong bieu keur bebenah ka mana? Keur bebenah pinter wae aring beres karakter ojo. Pan baik dicai. Tadi nih. Tanggung gila. Oh, lila jadi bandel. Ya kalau ini masih jadi pasti lebalu. Ganggu. Gagal. Ya bisa aya. Lila teh cing di masjid cara rezeki leungit tuh. Palu sok aya nu kitu di masjid. Padahal pan jalan manusia tuh beda-beda segala. Kira-kira arek poho moal isukan mimitian puasa sok poho wae, Pak. Mau apa sare teh? Nu penting mah niatna godina ulah 2 kali. Maksudnya? Nawa itu sama godin tah eta bahaya. Oh, jadi kuduna sakali we godina. Kulhum eta mah. Artina naon eta maksudna? Hum ya sakalian cek urang mah gitu. Sakalian sabulanin eta teh. Bisi poho. Kan sorangan mah teh ngartinya kuluhum teh. Hum. Eta kalimatnya asalnya di mana? Jadi sekalian dibalikannya tidinya teh di nah, mana? Sing. Kan apal memang oke. Oh, sudah Aduh, wow. Ayo mengikuti guru we mah. Lamun imam aya halangan misalkan tahan apa ya siap teh tah. Jang ngaganyol misalkan eueuh teuing mah. Insyaallah. Oh, siap. Yakin sih hafalan kalau nama Pinter percaya lah. Yasin ge atuh batur marake buku mah teu Talar bakal kudu baong. Ini surat apa? Surat apa sih, Pak? Surat lo apa? Lu Parajang tapi lu Parajang. Ayat 2 anu apa? Panjang ya, Pak. Tahun Atori. Anu panjang beda surat kawin, beda surat talak. Bagong. Aduh. Bener, Pak. Serius ya, Mas, serius. Percaya urang gitu. Percaya, bener. Wetan panjang. Surat kawin. Pondok surat talak. Tuh elik. Selain kolot wae ngawangkong teh. Surat kawin apa? Diuk atuh ih. Pada gitu kok. Kayak hula tuh. Balik manten. Terus harapan KDKM baru terpilih. Yang figur si UR-na, Ustad Didina. Mudah-mudahan aja lebih gesit dari yang sebelumnya. Ai gesit mah gesit mehna oge gitu. Terus lompat hanya cukur heula yeuh. Deka. Gagal mah. Jadi cukur ngawangkongna tuh. Beakeun pada deh lah pantes mah heuh pada puasa sukaan.
Beakeun cenah, maksudna dipondokkeun lah. Wah. Assalamualaikum Mbak Dade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Parantos kalaksanakeun meureunnya pakaulan len bade neutek rambut dina raraga ngadukung Mang Didin upami janten DKM teh nya eta mah. Alhamdulillah duit katerakna ya digunting ya. Muhun. Rambut. Di pasihan naon wae teh ku 3 terak. Pan kamari ku abi ning digodot ku bedaug ku terak. Pasihan naon ku Ustad Mama teh ku 3 terak kitu. Ngaliet kopi. Jeung rokok sabatang. Di Samsu. Aduh kuat model kitu. Ustad Mamat. Tos sabaraha tahun tambah Dade rambut dipiara kitu teu terak dipotong gitu. Kurang langkung 3 tahun lah. Oh. Ari eta bodasna bodas alami atau nama bodas dipikok? Dipikok. Oh, pantesan dong. Ai sairama anom keneh pangintennya. Ah, baru. Sabaraha Yusma kinten-kinten. Beklit. Yusma kinten-kinten berapa tahun? Ah, zaman geledug ces teh we harita lahir teh tah. Pokoknya nambah dina tim mimiti geledug ces nika cesna nika geledugna nika ayeuna ces deui we. Dan nama ieu masih keturunan Tionghoa. Tingali bobolorna meni sipit gitu. Sapoto. Masih kayak turunan Patih Gajah Mada ya. Udah bengkak. Genah ketemu lagi bah. Tinggal pakai kopi ya. Tolok sampo. Genah kacai deh ku bawa sih. Boleh kopi aja lah, kopi bodas ge. Era ku besan. Ari kamari bener ngalongok incu. Bener. Oh, panggih jeung besan. Alhamdulillah. Ngobrol naon wae tah? Ah, perkawis gitu we sehari-hari ka Masjid cenah. Abina bingung ngajawabna da duh. Ka Masjid teh setahun sekali. Halus kene Bang Mohro mah komo 30 tahun. Geus poho niat salat lagi geus poho. Oh, sebelum sekarang lagi bingung. PRAM bener ngobrol jeung besan mah duh. Di antarana kumaha? Manehna mah kana urang memikiran halayak dunya di manehna mikiran teh pikiran agama we Ibadahnya. ibadah. Tapi pan percaya meureun di dieu mah Pak Tade teh pan meureunnan ngarti kana ibadah. Alhamdulillah. Bisa meureunnan mah. Bismillah ge tika bolak-balik. Maksudnya bolak-balik kumaha teh? Bakat ku poho. Membakat ku poho. Terus ya nama Mau arieu teh ipis teuing gitu. genah panas malam dibalik. Teh lama di bulan kurang. Genah teh bisa sare panas. Bermusim hareudag gitu. Hanet bang, tapi lamun gunung mah harudang pisan. Pak, gunung hareudag. Bener, panas. Tipe-tipe ngesang wae. Maksudnya kumaha sok teh kaharti ngawangkong. Ting bener lamun Halus ya di stasiun Tikeun mah gitu tuh rapi. Gondrong meureun hareudang mah. teh malik tiris. Hah, Heeh. Tipe-tipe malik tiris tapi gunung kieu mah panas malam teh. oh nah. Dibalik. Genah hanet. Bae suka ngabuburit teh. Insyaallah. Stasiun. Heeh, bener. Disamper ke. Ah, jamatan. Bari stasiun mah aya jam gede tah nih. Ah, jam gede dah. Jadi nebuan jam we teh. Kodi di mana urang bae? Eh? Mana teh ngajakan ngomong ke postorna. Genep 22 hiji. Ya ka postorna ada jeung bodi na. Ah, ulah. Ulah. Ulah lilinya. Ulah naon? Ulah eta. Maksudnya ulah naon? Ulah gua di lilinya. Ulah di mana tuh? Di mau air tuh. Ada kode mah dia mau air tuh kena kopiis. Mau air mah anu kata rojok dalam. Pandai KM.
Ini masih UN. Mana nama Ustad Didin Wahyudin DKM. Astagfirullahaladzim. Tungkat atuh mereuna. DKM teh berenya kakara gecrot cenah. Rungkat Siti atuh. Berarti barade mah aya niatan mah jangko dieu nya. Terus ngebahas bari puasana kayak encan. Iya aduh. Oh, Nikmat yang mana Lagi yang kamu dustakan. dustakan dicukur gratis. Lain sakartum la ajidanakum. Dana. Terus Di udut dia ngenyot wala in kapartum lagi ina ada bila sadit. kopi tinggal ngargot. Di mana nikmat nu mana nunggu anjeun Didustakeun teh. sakit teh. Di dunia mah lain harta lain duit nu loba Lain dunia lain dunia Jagawan lain dunia lain harta anu bakal ngabagjakeun. yakin di rumah. Tapi da lieur teh bukan duit mah. Nah, atuh paneta memeureun ulang teh jelema hirup. Wajib ikhtiar cukup sapopoeun lah. Bayarnya bayar teh. Nawan. Tuh. Yupan sesepuh meureun. Pasir cicir. Kasih cicir. Uyuhan terak dia tuh. Kute ini kilir. Uyuhan terak oge geura aduh Biasa nama taranya. biasa nama ian sebarakali nyebulan. Berarti keur kacai tadi teh nya mantak terak teh dan jambu bool. Nah, jamu bool pas nongeng ka tempo tah eta jadi we beunang. Oh. Lain ku jambu nah lain. Lain kesian nang tot bool. Barades berapa tahun lah lengohan teh? Seumur hampir 35. 35 tahun. Hasrat aya keneh teh. Dia beuting Bang. Cara anak kumaha? Pan minyak ayeuna mah mahal meureun. Ih nyata minyak mahal eta teh bingung teh. Lamun keur aya hasrat kumaha hayangna? Tapi ciwitan. Ulah hirup kehead nya. Amek. Balik deui. Lamun keur hayang kumaha? Nyata seperti ciwitan. Terus lempes Lewe biji. Da geus cibitan teh usapan aja. Sampah. Itu dah sintrek teh lain-lain eta kakak lewe biji. Sarua tuh aku. Aku rasa gitu mah. Normal ya gitu Atunya. Kemudian lalaki mah di kisaran usia sekian ge hasratem sih gede kan. Beda jeung awe nya. Tidak terbatas laki-laki mah. Paribasana supaya gini. Panai peribahasa na kajenting paeh patunyang-tunyang yang daripada paeh di gebungan batur. So maling hayam di kolong kanyahoan di gebungan modar era. Patunyang-tunyang mah nya. Apa gitu. Nya kecaplak ku. Kecaplak aku mau lu hade tah cenah modal. Oh, eta trikna mah ada mah kitu nya cibitan nya. Cibitan ada amek teh ya. Efeknya lewe kira aduh disintrik. Siapa nih? Siapa lewe aduh. Yang geus leweh mah hees. Tibra lewe mah.